ngan bilih penasaran aya paterosan kieu Bang. Naon atuh sababna balasan amal manusia anu cenah bade didugikeun di surga teh nah tuh henteu dipasihkeun di dunia wae gitu. Lamun teh mah cenah aya bidadari di surga teh atuh nah henteu di dunia wae cenah gitu. Lamun teh mah di surga teh cenah aya wahangan nu ditaretes ku emas intan berlian teh ya. Nah tuh henteu di dunia teh. Tawlaranna gampil. Naon sababna? Dunia mah terlalu sereg, terlalu heureut moal bisa dipake ngawadahan kanikmatan surga. Sabab di antawis bentuk kanikmatan surga teh aya bidadari. Si bidadari teh ngangge semacam gengge atanapi gelang anu bercahaya. Tah eta teh cahayana lamun diadukeun jeung cahaya panon poe dunia, eleh panon poe dunia teh teh. Sanes jadi gelang na unggul teh gitu. Gelang na nya gitu. 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 Jadi moal kawadahan gitulah. Ibarat rek ngawadahan lautan gitu, dia rek diasupkeun kana balong gitu. Moal bener. Jadi dunia mah heureut teuing gitu. Pan Nabi ngadaukeun bujeng-bujeng amalan anu ageng 2 rakaat salat fajar eta teh langkung hade tibatan dunya sareng saeusina. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, 2 rakaat salat fajar teh anu dimaksud nyaeta 2 rakaat qabla subuh teh. Eta kedah rada maksakeun teh eta. Gitu. Eta ge upami teu kasiangan beurang nah gitu. Subuhna teu kasiangan. Nah, sanajan urang henteu berjamaah di masjid gitu. Urang sanajan salatna di bumi, maka nyamaksakeun kangge salat sunnah 2 rakaat salat fajar teh. Eta ganjaranana langkung sae tibatan dunya sareng saeusina.